aya budak di ais dibawa ke kuburan manggi sesuatu kaget atau aya galedai kaget budak rerenjagan bae datang ka imah peuting teu daek teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari tah mah nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel meret asal nu katoel meret eta ieu cabut ku urang jeung akar-akarna aju ku urang diasupkeun kana bak eta heula kakarak cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus cager Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae teh teu kudu hese-hese lamun urang endeu kaleuweung ku ari hayang ulah digegel oray atuh babari Masya Allah kumaha tah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون والله أعلم بمراده وكذب lan ngagorokeun bihi kalawan Al-Qur'an bil Qur'an tegese kalawan Qur'an kaum kasapa kaum sira Muhammad wa huwa la utawi Al-Qur'an al-haqqu iku bener asli ku tegese bener kul ngucap sira Muhammad lahum kadue ahli Mekah lahum kadue ahli Mekah ngucap-ngucap ing lapan tawakul ngucap sira lahum kada qaumuka ahli Mekah qaumuka ngucap-ngucap ing lapan lastu alaikum biwakil orangna ing suning atas sira kabeh iku tetep kalawan kang den wakilan ka ujazikum maka ngabakal ngawales ingsun kuming sira kabeh nama ana mundirun ing pastine utawi ingsun iku kang memedeni wa amrukum ilallahi lan utawi urusan sira kabeh iku tetep maring Allah wa hadza qabla al-amri bil qitali wa hadza lan utawi ikilah iki ayat wa hadza lan utawi ikilah iki ayat lastu alaikum biwakil iku tetep dalam sadurunge parentah kalawan perang likulli nabain iku tetep kadue saban-saban berita khobarin tegese berita mustaqarrun utawi enggon tetep waktun yaqau fihi tegese waktu kang tuniba ya kulli nabain fihi dalam waqt wa yastakiru lan tetep ya waktu amin wa azabukum lan iku tetep setengah saking waktun yaqau fihi utawi siksa sira kabeh wa sawfa ta'lamun lan besok bakal weruh sira kabeh tahdidun lahum yaikum memadani lahum kata qaumuka wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
wallahu a'lamu bimuradi wa idza ra'aita lan tatkala ningali sira Muhammad allazina ingong yakhuduna kang pada ngolok-ngolok ya allazina kabeh fi ayatina ing dalam sakayat ingsun agung Al-Qur'an tegese Al-Qur'an bil istizai kalawan ngaguguyon fa'rid maka mengo sira Muhammad anhum saking alladzina wala tujalisum lan aja lulungguhan sira Muhammadum min alladzina hatta yakhudu malah ngabicarakeun ya alladzina fi hadisin ghairi ing dalem caritaan kang saliyane ayat wa imma yunsiyannaka Allahu alamu bimaradih lan lamun fi idgamununi in asyartiyah ikut tetep ing dalam lapad ima utawi ngaidgom genun in asyartiyah in mpi ma ing dalam ma'al mazidah kang wa imalan lamun ngalaliakan temenan kaing sira bisukunin nuni kalawan dan sukun kan nunayun siana kawa takhfif lan den baca takhfif papat sia lan den patakeun nun wa tasydid lan den tasydidkeun yun sianak asyaitun asapa syaitan asyaitanu asapa syaitanu fa qanta ma'hum makam dodok sira Muhammad sumertane alladzina Ala takun maka aja dodok sira ba'da zikra ing dalam sawasana eling tazakuri tegese narima ing nahyu wala takun ta nahyu ma'al qaumi zalimin sumertane kaum kang zalim kabeh fihi wa dhahir maudhi'al mudmari kutetep ing dalem lapad ma'al qaumi zalimin utawi ngelehakeun isim zahiring dalam panggonan isim mudmar wa qalal muslimun lan ngucap sapong kang muslim kabeh in kumna lamun ngaradeg insun sadaya kullama khadu mangsa-mangsa ngolok-ngolok ya alladzina kabeh atulam nastati anajlis fil masjid maka ora kawasa ingsun sadaya ngentah lungguh ingsun sadaya ing dalam masjid wa natu falan yen tatu ingsun sadaya fanuzila maka den turun kana ayat Ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun Allahu a'lam bimuradihi wa ma 'alal ladzina yattaquna lan orana ikut tetep ingat dasang akeh kang pada wardi alladzina kabai Allah ing Allah min hisabihim saking hisabanane alladzina al-khaidina tegese kang ngolok-ngolok kabeh min syai'in suwiji-wiji zaidah utamin iku zaidah idza jalasuhum tatkala lulungguhan ya alladzina kabehum tegese idza jalasum tegese tatkala lulungguhan ya alladzina kabehum min khaidina walakin alaihim lan tadabina ikut tadab iku wajib ingatasi alladzina zikra utawi ngelingi tazkiratun tegese ngelingi lahum gadwe khaidin wa mau'izatun lan mituturan la'allahum mana wa ya khaidin kabeh takuna iku waradi ya khaidin kabeh al-khawda ing ngolok-ngolok al-khawda ing guguyon masih keneh nyaritakeun tentang dakwah Kangjeng Nabi Muhammad terhadap orang-orang Mekah, kufar Mekah. Jadi lamun urang nyaritakeun ti awal tentang dakwah Kangjeng Nabi, imimiti door to door lalauna. Datang ka Fasda bima tu'mar, datang ka Kangjeng Nabi jelas-jelasan tatap
bangsa-bangsa Mekah, kafir-kafir Mekah teh lain iman ka Kangjeng Nabi. Nu iman mah hanya minoritas jeung kalangan-kalangan minor, kalangan rendah, bangsawan, hartawan, jutawan mah tetep baik teu percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi diangkat sebagai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya. Aya nu jero hatena mah percaya ngan sombong, aya nu jero hatena mah percaya sabenerna ngan ujub, aya nu memang bener-bener teu percaya. Jadi geus campur-campur bae pokona mah teu iman ka Kangjeng Nabi teh campur-campur. Nu jelas mah sombong jeung ujub. Nu digugulung ku manehanana lah Muhammad budak kamari mah ngomong-ngomong pangeran. Muhammad budak kamari sakola henteu nulis cilok eta aya ngaganti pangeran urang. Pangeran nu ku urang disesembah kurang kumaha seremna cek nya. Ye, duduk jangan pangeran nu sejen deui mah jauh deui pangseremna di dunia mah kunaon deuk diganti ku Muhammad. Haju teu kadeuleuh deui urang hese ngomong jeung pangerannya nama. Macem-macem bae eta Muhammad. Budak kamari sok aya puyeng nih mah. Ih, teh si Muhammad. Kunaon haju kikituanan nya. Ih, teh si Muhammad dikitu-kitu tah ku masyarakat. Terus Kangjeng Nabi naik. Dakwahna teh lain eureun Kangjeng Nabi teh terus. Bahkan nu kamari dicaritakeun seolah-olah ancaman, wahai ahli Mekah, andai kata teu iman ka Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran, teu percaya kula sebagai utusanana, delehkeun ka Kangjeng Nabi, ieu bakalna disiksa di luhur ti handap. Kumaha ceuk urang Mekah? Mad, ulah ngomong bae, datangkeun habak. Datangkeun mah mun galedeg hayang nyaho galedegna, mun batu hayang nyaho batuna aing mah udah sok ngomong bae sia. Cak Kangjeng Nabi disikseuna we nu kada nu kos kitu. Tetep bae Kangjeng Nabi dakwah terus. Masyaallah jadi lain ngeunaheun jadi rasul teh. Nu matak sebagai penerus rasul, ulama ngaranna warasatul anbiya, lain dakwah haju meuli Fortuner. Dakwah teh haju meuli Innova. Eta deuleu tah. Urang mah can nyorang di Ciduhan. Kangjeng Nabi mah di Ciduhan. Urang mah can nyorang di Halangan. Kangjeng Nabi mah di Halangan. Urang mah can nyorang di caci maki. Kangjeng Nabi mah unggal menit, unggal jam, unggal poe dicaci maki. Kangjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya, mimiti dicaci, dimaki, diciduhan, dijaga di halangan. Eta dakwahna Kangjeng Nabi. Urang mah kuari sebagai ulama warasatul anbiya kakarak dia omong lah, budak. Si ustad kakarak jadi ustad 2 poe bae geus kejem jasa ngomong. Beuh, di mushola sadaek-daek bae. Aja bae kadang ku ustadna, peremenya. Peremenya sakira. Urang mah aduh teu ngomong teu ngaraneunan peremenya sakira teh. Oh atuh emang masyarakat nah yang pere sarua. Oh geus bagus lah pare bae urang. Je bloon kabehan. Ustadna kos kitu atuh masyarakat lagi emang umum ngaji ieu. Atuh pere geus. Masyaallah dakwah urang mah tak kos kitu tah. Di samping dakwah Kangjeng Nabi dicaci, dibaki, diciduhan, dihalangan, dianiaya Kangjeng Nabi teh. Deui di imah tangga teh hese jang dahar. Aya dahar korma hiji doang sore macan boga. Aya dahar sore isuk macan aya. Masya Allah. Tapi eta kapan sauyunan Siti Khadijah mangga bantuan jasa kana dakwah Kangjeng Nabi. Kebelah dieuna Siti Aisyah pohara jasa ngebantuan dakwah ka Kangjeng Nabi. Datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain. Jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kangjeng Nabi nu mantak berhasil hakikat mati Allah tapi lingkungan rumah tangga Kangjeng Nabi ngahayukeun kana dakwahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang apa lain ka mana? Ngaji di mana? Di mushola itu tuh sabaraha urang ngaji. Nah, aya 20-an. Cek pemajikan Kak. Emang ieu di paraban kukulhu bae anak. ngaji bae berkat tilok meunang naon tilok meunang atuh pikiran anak gede ka hulu
kamari mah kopehna nomor genep ku 12. Ban sia atuh kos kitu atuh ieu pancen sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran. Deuleuh tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi. Dapurna geus rapih tuh. Ai kakak kos kitu. Aju atuh kudu-kudu mah ngojek ka. Aduh Gusti Allah. Mulai nyana geus balik geus teu nyaman geus. Balik teh nyaman, balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan aya nu nyaman mah pamajikan datang ka urang terus ngaji ka capek meureunnya hayang nginum naon pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah diuklah ka istirahat ngeunaheun lo kepikiran naon tenang ieu mah pan pamajikan urang balik di mana sih ieu pamajikan di kamar eueuh di dieu ka mana si budak masyaallah kadanan ku ngabagyakeun mah. Ayo datang teh, karek datang kak. Semua habak lah di mana baik. Angkulang itu. Lah, pemikiran budak, pemikiran pemajikan, kalaparan, kalanti. Ya, bantengin lah ente senep kan aja jantung. Senep dah. Asana kudu dioperasi aja jantung ya. Tete teh sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade. Ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa. Hiji pilih nu galis, dua nu pinter, tilu nu sugih. Geus teu meunang eta ulah kawin. Jomblo bisa sia. Ese. Anu ngahayukeun anu Noel ka, lain boga mingguan di musala itu teh. Pan atuh kakak tenang-tenang bae. Sararangeuk lah ieu bangun deuk hujan. Nah, hujan sakitu bae ge. Kak, berjuang Kak. Sugan baik kakak nu berjuang ku lagi di akhirat kabeleteran ya baju ya pakai ya tah baju tah sorbana tah bajuna tah geus geura ka ditu tah pan bodoh eta pamajikan hebat jasa tah hebat di lain kak kunaon emang henteu ngaji hujan mending ulah lah yang kunaon gitu tariris kak lah bloon tah pamajikan tah lamun aya pamajikan kosit candung aduh kurang memberikan support ieu. Jadi urang sing hade itu dakwah neangan nu sapagodos. Neangan nu sauyunan urang sok diomong-omong teh pan di Bandung mah kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Neng dibawa ku salaki kaliang cocopet ge neng kudu milu bae. Oh, budak liang cocopet mah leutik. Tapi kudu milu bae. Eta teh hartina sauyunan ulah aya kieu-kitu perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan abeh agama lancar. Ngeunaheun lamun sauyunan mah. Mantak kudu sakupu. Santri kawin ka santri deui. Ulah santri kawin ka dokter anda. Santri kawin ye pikiayeun ka karyawati egle. Atuh sama kos itu nu ieu berjuang dunia nu ieu berjuang akhirat nina berkesinambungan Masya Allah ara rese ieu Kangjeng Nabi teh mimiti diomongkeun ku urang Mekah kabeh sa Mekah ngomongkeun Kangjeng Nabi ku keheul-keheulna ka Kangjeng Nabi dicaci maki di hareupeun Kangjeng Nabi tetap tegar Kangjeng Nabi sehingga saya dicaci maki teu cukup sakitu orang maka nyiduhan ka Kangjeng Nabi ngareuhakan ka Kangjeng Nabi teu cukup sakitu dihadang Kangjeng Nabi dalam rangka dakwahna tatep bae Kangjeng Nabi mah dakwah bae masyaallah iyalah hasil dakwah Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku para wali-wali Allah datanglah ke bumi pertiwi Indonesia timbul para wali-wali nu terkenal di urang adalah wali sanga Cul ka Banten putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah ialah Syekh Maulana Hasanuddin tak ieu urang kabehan tah hasil dakwah maranehanana babad Banten ya Allah ya Rabbi mantak Syekh Maulana Hasanuddin lempang ka dieu teh ka Kronjo lempang terus ka Maung baheula teh nya tah teh Maulana Hasanuddin teh ngan datang ka Maung doang tadina di kesempatan tah dihalangan we ulah ka ditu ge ulah ka ditu cenah. Di ditu mah aya lukah kobok.
Terjadi. Jadi kan kamu mantak coba ge anu kadatangan kalengkahan ku Syekh Maulana Hasanuddin lisan Quran. Urang mun ngadenge urang koronjo tukang sapedahna ge tukang becana bae ge masyaallah pase sungutna. Urang ka dieu tuh ka kampung gunung ka mau nu teu belajar ngaji na ge teu bisa. Tuh pagon nu teu ngaji mah. Ngan mun ngaji tereh. Lisanna teh tereh. Mata kula pernah nanya ka almarhum Bapan beda amat. Lisan orang mau kampung gunung kadinya teh terus ke keronjo kresek teh lamun urang ngomong teh jangan ngadengekeun ngaji Quran kok pase oh Maulana Hasanuddin baheula ngalalakonna tepi kadinya terus balik deui oh henteu ka dieu teh ka Pasar Kemis henteu cenah ka Pasar Kemis mah aduh nya ngan hajuna turunan Maulana Hasanuddin lain cicing di Mauk cicingna di Pasar Kemis menangan mana coba sih ayo. Ya Allah ya Rabbinya beda tah berarti lain lalagaan eta teh babad Banten teh tah ieu teh urang berkah namandak saha nu teu terpanggil ka Banten saha nu henteu terpanggil ka Banten kabeh ge asalna di urang mah asal teh ieu urang ka Banten urang mah henteu barokahna asal panen urang ka Banten yuk ka Banten terus naon bae ge naon urang hasil maksud urang ka Banten heula urang ka Mekah urang ka Banten heula dek umroh urang ka Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna urang meuli sawo ka Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo kuari mah urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masuk nenangkeun manusia tentrem urang di deket Syekh Maulana Hasanuddin tentrem urang di deket Syekh Maulana Yusuf mah tentrem di penerusnya aya bae jalan keluarna adem sagala rupa aya jalan keluarna bae hayang kawin bebeja teu kebel kawin hayang maju usaha bebeja teu kebel maraju usaha ieu hayang nyandung teu kebel acak-acakan tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang kuari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang zarah encan naon encan plok 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 sodakona mang plok 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 aing jarah encan naon encan ribet da aing mah kos ieu plok 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 geus beres urang menta ieu atuh sian ieu plok 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 haju budakna puyeng mana aya ketenangan urang zarah kadinya encan naon encan nu buru-buru di tukang geus aya deui ieu si zarah kumaha jadi kuari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiaina tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kunaon kampanye gongkar sial tak guru aing bloon tak guru tuh ka kiaina ka guruna sial-sialan tolol teh murid ya tumbungan ki guruna nu bloon atuh teh mah nu tolol jeung nu bloon bae burung tah geus teu tenang geus teu nyaman kuari hayang nyaman ka kuburan di kuburan geus teu nyaman acak-acakan Banten urang ieu teh karuhun urang ieu teh penyejuk jeung penenang urang ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman berarti urang Banten teh geus teu kahieman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah manusia sekitarna makrifatna adalah ka sultan makrifatna ka dunia makrifatna ka jabatan pakia-kia akhirna ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangangan dunia urang nu datang ka dinya pek bae teh urusannya tapi urang nu datang ka dinya teu nyaman ribut sidang-sidangan hanya urusan kotak bere habak sering hiji kotak urusan kotak doang ya Allah ya Rabbi nah iyalah Banten urang Maulana Hasanuddin Nasri bae emang maot Syekh Maulana Hasanuddin henteu wali mah nu mantak burul-burulan ti mamana ge teh teu maot ya kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan di titah jarah ge anakna jarah tuh teu hayang anakna bae teu hayang jarah komo batur berarti lain ahli Allah itu mah jelas ahli Allah maot atuh henteu ningalikeun nya ka anak ing cudu teh budak ribut kotak cepna teh
lain hayu ngaji kenanya ka Gusti Allah budak didelekeun ku Sahibul Makbar. Masya Allah tuh sia nu datang ti berbagai daerah Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh urang Banten Tangerang Bogor kabeh dararatang ieu teh hayang nyaho ka Allah ai sia sakelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut ih ngomong saya Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin nu aya di dinya ngomong eta ya nah iyalah berkat perjuangan para wali baheulana Kangjeng Nabi na kos kitu. Nah iyalah penerus para nabi disebut ulama kudu teger kudu kuat mun aya nu ngomongkeun ulah diambil hati introspeksi aya nu ngomongkeun teh namun aya nu nyaci maki introspeksi tapi terus berjuang mah boh di jero imah tangga di luar terus perjuangan teh ulah eureun maju agama ieu mah asal aya nu ngomong ngeureunang sebenarnya geus lah uyang mah ieu kumaha pondok pesantren kieu bae mah jangan teu maju santri sapirangan aya 30 20 30 20 dikadeuleuna ge teu maju padahal maju mah lain loba jeung saeutikna jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan ilmuna kahieu manana sejukna jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah tapi nyana kadorong-dorong pondok pesantren Kosim mah teu maju ieu di yayasan ieu proposal tinggal tanda tangan dong ayo ka dituna mantep sia iya tuh penggurannya iya mah pondok pesantren kuliah deui gampang dimodalan ku aing sia atuh kuliah teh ulah ngomong nanaon di Indonesia mah gampang sakali dua kali sia jadi DRS aing tanggung jawab aing nu dihareup nang babari atuh kula bae boga babaturan nu tadi sagulung sagalang di pondok pesantren kuari boga DRS kabeh usah ditanya itu boga DRS sih boga ngomong gampang pokos itu mah ci atuh sieun naon eta kabita kudu kos kitu mandeg di dieu perjuangan ya Allah ya Rabbi kadanan cara wali mah berjuang di dieu geus kajian masjid indit wali berjuang deui di daerah-daerah anu tarahal hayu keuna nyahoeun ka Gusti Allah 1 2 3 4 kajieun mushola titipkeun indit kadanan ku kitu tah nu mantap urang teh kudu neuleu berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh apakah ku kieu kos aing apakah kos batur ieu dia berhasil teh wali sangat teh kumaha teh wali sangat teh diteruskeun ku para wali-wali kok berhasil hebat ieu ku modal kos kieu berhasil apa henteu janu kos kitu mah sakadar meuli motor meuli mobil meuli dapur doang berhasil apa henteu murid ambalaya ribuan tapi pan mana muridna ge salat subuh ge henteu ditanya pan siapa sholat subuh guru nage tilok ya Allah ya karim Masya Allah ndeye perjuangan Islam nah Kangjeng Nabi dakwah terus kumata kaumna iya wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq begitu Kangjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul ta eta teh terus bae kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug segala geledeg segala batu segala tsunami hayu atuh ulah loba omong datangkeun coba ka di batu-batu atuh coba aing hayang nyaho hayang nya kasaksian ku aing pohara jasa tah jadi wa kadzdzaba bihi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah aku bener anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna nah ieu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul
dipercayain ke Al-Quran mantak ulah kaget lamun di Denmark mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus ulah kaget ulah kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang nu terjadi kumaha kitu tah tentara Amerika teh keur aya di Irak Quran teh Quran dibeli ku jana dicokotan ku nyana ditenden dihareupeun kam Amerika diliek-liek ku tentara Amerika sanggeus diliek-liek diciduhan tentara ku tentara Amerika teh sanggeus diciduhan dirobek-robek Al-Qur'anul Karim lain Kangjeng Nabi na kakara Kangjeng Nabi na tahun ieu ku waktu keur perang Amerika jeung Irak Quran teh seperti eta emang kumaha kitu teh diberitakeun bae ka dia lantaran negara urang mah negara Amerika jadi informasi gitu teh besi memanas henteu kukulah disampaikan ku ari lain rek memanas supaya nyaho penghinaan orang Yahudi orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta kaget urang henteu nah atuh turunan baheula turunan Abu Jahal dia tuh terus anak beranak turunan Kangjeng Nabi habaib atuh loba anu turunan ilmuna ulama ngajabreg sadunya atuh turunan Abu Jahal ge loba teu kudu di Amerika di Cikupa ge aya hehehe samarugna kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya asar kami bawah anak buah Abu Jahal doang ih samarugna kumaha kitu masyaallah loba wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad ngabohongkeun tah di kam-kam Amerika teh diliekan disoek-soek diciduhan bahkan diisigan Al-Qur'anul Karim disaksian ku urang Irak gementak urang Irak mah moal mundur sajeungkal acan moal mundur pokoknya diperjuangkeun sebab kadeuleu ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim ngahina Al-Quran, ngahina Kangjeng Nabi, ngahina Allah. Urang nu memperjuangkeun anak paeh syahid berarti. Ye atulah hese-hese. Ya Allah ya Rabbi, tak di Irak tembak ceger, seri urang Irak. Alhamdulillah telah ke surga duluan. Di urang mah ya perjuangan anak ribut, limbah, tembak, seri katuh. Sebab keluarga kayaknya aduh budak memperjuangkan kos kitu modar. Neraka sana tak budak keluarga nage geus boga pikir neraka sana ai di Irak mah tuh geus kadeuna takos kitu ya Allah ya Rabbi namun urang kitu muka internet tet emang kieu osok ngomong doang mah bakal aya ya karim nah ieu penghinaan ulah kaget ya baheula ge ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad berarti ngabohongkeun teh sembarangan nangtangan ke Al-Qur'an teh kumaha teh sikap Kangjeng padahal mah pan Al-Qur'an teh wahwal hak ti Gusti Allah nyana ge hirup nang Gusti Allah wari diatur ku Gusti Allah tapi ngabohongkeun ke aturan Gusti Allah kul omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil urusan kula dakwah urusan kula perintah ti Gusti Allah sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampekeun tabligh ngaranna urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun nu boga kakawasaan mah Gusti Allah jadi kuring mah ayeuna mah ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an dibohong-bohong tentang Al-Qur'an maneh nambayan ka kaula bahwa mun bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah anjeun ngomong siksa sok datangkeun siksa bejakeun Muhammad lastu alaikum biwakil kaula mah henteu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun kula mah dititah ge dakwah henteu titah nyiksa haju lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Ujaziakum anu haju kuring teh ngabalas ajaran tuluy tetep mandeg nyeun huru hara ngaranna cek Kangjeng Nabi lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah titah nyampekeun ka aranjeun bahwa pangeran teh alladzi khalaqas samawati wal ard nyampekeun bahwa kula teh utusan Gusti haju aranjeun ku ari teu percaya ka Al-Qur'an teu percaya ka kaula
berarti terpercaya ka Gusti Allah lain urusan kula tamah kula teu diwakilan titah nyiksa anjeun lamun kula sebagai rasul titah dakwah mun teu percaya kula disiksa atuh lain deuk nyieun katentreman jeung kangeunaan ngaranna tah deuk adu kajajaten kakuatan lain naon atuh tugas kula ma innama ana munzir tigas kual kuring mangan sakadar nyingsieun bahwa di akhirat teh aya neraka di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka di mana jelema teu iman ka kaula neraka di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka innama anak munir kuring mangan sakadar mere penjelasan nyingsieun di akhirat aya neraka sakitu. Adapun amrukum ilallah urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah. Nah ieu ayat hadza qoblal amri bil qital. Ayat ieu memeh diinstruksikeun perang Kangjeng Nabi kitu heula. Sadar Kangjeng Nabi lain deuk nyieun huru-hara. Mantap urang sebagai kiai, sebagai ustad di mana dakwah ka urang lembur yang serikeun urang haju ulang ngaluarkeun jajaten. Atuh tah nyieun huru-hara tah kiai. Kita budak nang tangan aing. Cek jana mah aing henteu pernah belajar besi meureun. Aing di Jakarta teh kebel. Dagang kantong aing. Sudah teh belajar. Je, teu nyahoeun meureun. Aing teh di Bogor teh kebel. Dagang salak. Siapa nang tangan ka aing goblok haju bae. Ayo nu ngomong naon tadi hae ka dieu gelut jeung mama. Pantet aja ore mama manya gelut mama. Eta kiai teh beres lain kitu dakwah. Ketika diomongkeun keun aya batur nu ngabantu ulah. Antepkeun geus sadaek nanya kege eureun sorangan. Antepkeun ngarembet ka nu sejen ieun komplotan kajeun antepkeun bae ulah. Nu mantak kitu ge teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti. Ieu ku bodohna urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng Nabi, merangan ka Kangjeng Nabi. Atuh urang ieu dakwah ka masyarakat. Kan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu alhamdulillah jadi terbuka ya hate. Aya nu lain kitu, lah ngomong doang teh mah kiai, aya nu kitu doang. Lah geus ulah dipanggil deui, tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu. Kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang. Boloon jasa. Lain nyanana nu menghindar kiaina nu deuk dianiaya pan belon. Atuh aing endeup terus bae ulah ngadengekeun kiai. Ieu mah ngadengekeun ongkoh, nyaci maki ongkoh ka kiai. Aju kiai heran gitu. Lantaran kiai mah emang caci maki. Emang carekaneun kiai mah kabeh carekaneun. Ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngredit mah ulah didengekeun. Kiai kos kitu ieu mah maju negara. Aju urang marah tuh. Oh can datang berarti. Antep. Aju kiai keneh nu ngomong, Kiai Golkar. Ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh. Mal maju ieu negara urang teh pan keur berkembang kuari tinggal buahan doang. Ngadengekeun nu kos karari itu eta Kiai Golkar. Antepkeun nya keuna mau bendera Golkar ke di akhirat dimasak. Babawa jeung Presiden Soeharto los. Kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je atuh aing mah bendera eta di akhirat. Nyanang ke di akhirat dengan bendera Golkar ka malaikat. Malaikat mana bendera Golkar? Dia acung-acung. Je atuh los teu make Al-Qur'an. Noh, jeung cenah aing geus ngaji kita beleutik datang ka kitab gede teu manggih. Masalah kos kitu. Bohong tah mah. Ji atuh ka ajeung sia meuli kitabna di mana di majalah meureun sia mah. Tuh, antepkeun ulah marah, ulah. Geus bae. Tukang ngadu kotok. Lah kiai eta. Eta mah sok ngebrihan ngadu kotok bae resep aing mah. Tungtungna mah kotok aing tajihna geus saeukeut jasa. Tadi adu-adukeun jantur bae ku aing. Guys, ulah diomongkeun. Terus bae kiai mah diomongkeun kabeh. Sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon.
Kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bajang urang ini mah ngadu kaple sok catur kosok nonton TV kosok mendingan eta bae kege di akhirat ka neraka bareng jeung urang. Sia teh kiai mah kudu beda tuh sebab batur mah keur urusana dunia kiai mah akhirat. Batur bakeur poho ka Allah kiai mah kudu inget ka Allah atuh ulah saruahana. Atuh saha anu neuk nepakan jelema lamun saruahana keur kaditu kabehan ka dieu kabehan saha nu nepakan atuh ya Allah ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah deui parang sana cek masyarakat nu beres tah eta kos kitu diomongkeun Kangjeng Nabi dibohongkeun Kangjeng Nabi tantangan Kangjeng Nabi bejakeun Muhammad qul lastu alaikum biwakil kaula mah teu jadi wawakil tita ngadatangkeun siksa kitu jangan nantangan siksa atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa kemudian lamun kaula dibere siksa atuh engkena males siksa atuh naonan lain ka beberes umat beresan ieu umat teh anu mantak kiai teh pangangon ngaranna ngangon bebek ieu bebek teh ka ditu det make pangitik dikadiekeun aya bae anu geus teu bisa leumpang cekel beheungna dikieukeun tuh tukang bebek makan kos kitu ka ditu geus weudahareun ka dieu weudahareun aya pare batur kah ka dinya tah blon eta dirawakidang eta kos kadar itu ribut betungtung nama pangangon bebek jeung nu boga sawah tah eta ngangona salah kunaon dikadijakeun atuh ya Allah anu batak diangon ge ka dieu ulah mapal berarti papalkeun ngahaja nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal berapa pamarentah nu mapal atuh pager makan tanah aman tah mah kos kitu mah ngaranna pagerna hirup beureun teh nya nayla kullastu alaikum biwakil bejakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah likulli naba'in mustaqarr wa sawfa ta'lamun bejakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetepna yakne aya waktu anu terjadina berita nanaon ge da di hiji waktu apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah nu mantak salolongkrangeun jang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana lolongkrang segede urang dipuatkeun kana leuwih ti leutik tibatan urang atuh paeh atawa waktu hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieuna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres siat. Ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab sanggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tadina sebabna mah ngariung ngurung aya bengke gateumna tah gateum teh rajana entah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gude nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalim tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke anu jadi siraru nu mantak siraru asal kena cahaya paeh dijieuna macem-macem anu jadi simet
aya anu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureut tawon geus pokona mah ku taneuh set letak oh teu kudu kadong coba balik ngaji neangan tawon seureutkeun anak urang tungtungna nyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureut ku orai set tah oraina cekel ku urang kenyot paeh kabehan ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus dikenyot diburakeun kadinya na ditaneuhan deui bae tak Masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh aya nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun teh jeung tatangkalan aya budak diais dibawa ka kuburan manggi sesuatu kaget atawa aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae datang ka imah peuting teu daek teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari tah mah nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel meret asal nu katoel meret eta ieu cabut ku urang jeung akar-akarna aju ku urang diasupkeun kana bak eta heula kakaran cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus cager Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae teh teu kudu hese-hese lamun urang endeu kaleuweung ku ari hayang ulah digegel orai atuh babari Masya Allah kumaha tah ngadahar paria pait dahar ku urang hehe urang kaleuweung aya orai moal didegel naon sebab batur aing cak orai lain pait cak orai batur aing ngadahar eta nya ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak orai teh os kitu tah babari aju sia nurutan lain tah mah lalagaan ya karim nah ya ieu mah keur carita likulli nabaim mustaqarrun tiap-tiap berita aya enggon tetepna ya nek aya waktu-waktuna urang ge ngaberitakeun zaman Kangjeng urang ngaberitakeun zaman sahabat sebab waktu itu diberitakeun ku urang ngaberitakeun zaman Wali Sanga aya waktuna kan di zaman Wali Sanga urang ngaberitakeun di zaman guru-guru urang kamari urang ngaberitakeun Mama Satibi Gentur urang ngaberitakeun Mama Bakri Sempur urang ngaberitakeun Mama Sujai Tasikmalaya urang ngaberitakeun Mama Nahrawi Keresek diberita-beritakeun ku urang teh di urang aya Syekh Nawawi di urang saya Syekh Abdul Karim diberita-beritakeun aya waktu-waktuna eta nu geus tah Kangjeng Nabi nyontoan ketika Nabi baheula dibohongkeun ku kaumna jatuh siksa di waktu ngabohongkeun teu kebal datang waktu siksa cak Kangjeng Nabi urang deuleu Kangjeng Nabi Musa ketika dibohongkeun ku kaumna Kangjeng Nabi Musa siksa datang Kangjeng Nabi Lut dibohongkeun ku kaumna siksa datang waktu bakal nu ngajawab mentak cek kalau cek budak wari mah udah nggak usah dilawan nanti akan terjawab oleh waktu sendiri iya tali kulli nabaim mustaqarrun tiap berita aya nggon tetepna ya nek aya waktu-waktu nu terjadina tak cerita nu baheula Kangjeng Nabi Syuaib Kangjeng Nabi Yunus Kangjeng kabeh kaum teu percaya aya waktuna siksa ku Gusti Allah. Nah, Kangjeng Nabi kuari nyaritakeun anu bakal kula kuari dibohongkeun isuk pageto mungkin saminggu, mungkin 2 minggu, sabulan 2 bulan. Dalekeun cak Kangjeng Nabi
tinggal nunggu waktu siksa bakal datang. Likulli nabain mustaqarrun, bakal jasa. Terjadilah siksa ke kaum kafir di Mekah. Hiji dibere paila, nomor kedua dibere sieun ka Kangjeng Nabi teh siksa kene eta. Sieun teh siksa teu meunang aya Kangjeng Nabi Muhammad liwat. Orang sieun Muhammad liwat. Aya sia Muhammad mah di baheula ge. Nya nama hiji tilok ngabohong, nomor kedua sakecap nyata. Cek ngana teh bakal aya siksa, puasa minggu deui puasa bulan deui diberesieun ngageter bae. Ngana nasehatan ngomong ka Kangjeng Nabi embung jam musuh. Tapi na manehanana percaya ka omonganana. Mantep di mana aya Kangjeng Nabi sieun, ta eta diberesieun teh mahal. Siksa ta teh sia da sia. Nyana ngomong di barisnyana, "Woi, ieu urang pan dinten teh geus sieun." Oh, eta kumaha mun beneran Muhammad, sedangkan Muhammad beuh tiba heula ge tilok bohong. Ayo urang mun siksa ieu kumaha? Naik ka mana ieu coba? Mun banjir misalnya. Ayo mun gempa urang deuk ka mana? Nya ngarobrol kos kitu bae, unggal poe sararieun bae. Sieun teh eta teh tersiksa batin. Masya Allah, sieun teh tersiksa kos jelema sieun ka jurig. Jelema cicing mah di tengah imah salat Allah kertek. Naonnya? Naonnya ya, naonnya naon. Subhana rabbiyal azim tak. Wah. Berem. Demi Allah. Tok. Jepan bener. Tersiksa nya mulai kesang kalaluar. Ulah diterusun bae kitu ya salat ya. Cara aya hiji kiai salat di masjid, kebenaran salat Isya babarengan jeung muridna. Pas sholat jam 12 peting begitu santrina sholat kiai pan sholat tah dihareup lantaran cak kiai teh tenang loba santri begitu takbir Allahu Akbar sorangan beta kiai sholat tengah peting santri ku lantaran deuleu kiai ngahargaan kalaluar nya santri sedangkan pan ieu urusan di makam pan ieu urusan jarah cak kiai sial amat santri kalaluar tolol ceknya nama aing teu sieun meureun. Ye, keluar kabeh santri di masjid teh sebab ngahargaan ka kiai. Kiai atuh lain ruku endahan malik. Jang. Ulah ka mana nya, ulah ka mana. Kiai borangan wae. Jawatak mah borangan mah. Borangan beranian eta watak ngaranna tah termasuk gembul eta watak eta kos kitu. Iya tuh gembul bae. Sanyan kiai ge weh gembul atuh gembul bae watak tah magos kitu. Tah eta kos kitu. Nah, ieu likulli nabain mustaqarrun. Sieun dibere sieun siksa. Mulai geus aya siksa ka urang-urang Mekah. Hiji dibere paila, eueuh hujan sababaraha bulan. Teu jaradi tatangkalan. Dua dibere sieun. Eta teh geus tersiksa luar biasa. Sieun teh tersiksa pohara jasa. Siksa encan engke siksa nu terakhir mah ketika perang eleh tumbang berbagai tokoh masyarakat di bagian kafir paeh podar siksa. Wa saufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi. Awas. Likulli nabain mustaqarrun, tiap berita bakal aya waktuna. Baheula berita-berita anu aya waktuna terjawab oleh waktu. Ya, cek Kangjeng Nabi. Teu percaya ka Al-Qur'anul Karim, teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya ka kula bahwa kula diangkat sebagai Rasulullah. Awas. Tunggu waktu, wasaufa ta'lamun, bakal nyaho sia kabehan. Wah, eta teh pancing sieun nanti Kangjeng Nabi. Wasaufa ta'lamun, awas, bakal nyaho kabehan, terjawab oleh waktu sendiri. Saharieun kabehan dikitukeun teh tah. Ieu tah bahasa Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, likulli nabain mustaqarrun wa saufa ta'lamun. Ieu teh tahdid panyingsieun ti Kangjeng Nabi nu titah diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi. Jangan Muhammad. Awas bakal terjawab oleh waktu pasaufa ta'lamun. Sakedeuk deui bakal nyaho maneh kabehan. Tunggu tanggal mainnya. Kangjeng Nabi langsung ngaleos sararieun kabeh.
wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Muhammad di mana anjeun ningali ka jelema-jelema anu ngolok-ngolok ngahinakeun ngaistihza ngaguguyon ka ayat-ayat kaula nu agung ceuk Gusti Allah yana ka Al-Qur'anul Karim ta eta farid anhum ngabalieur anjeun ulah cicing bae di dinya wala tujalisum ulah babarengan diuk di dinya hatta yakhudu fi hadisin ghairi sehingga manehna ngaromongkeun omongan anu lain. Jadi Kangjeng Nabi teh pan kieu dititahna ye asal aya kerumunan manusia keur ngariung 5an 10an Kangjeng dititah ku Gusti Allah diuk di dinya. Diuk Kangjeng Nabi dirinya faqa'adta ma'ahum diuk anjeun babarengan jeung manehanan terus ngobrol Kangjeng. Geus ngobrol nyaritakeun pangeran nyaritakeun dakwah lah Kangjeng. Ke ditaringgalkeun cek Kangjeng. Kaya deui jelema-jelema di pasar Kangjeng Nabi keur ngariung orang-orang pasar Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah Kangjeng. Jadi titah ku Gusti Allah uqud Muhammad pihak diuk dirinya sok geura dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun soal kapangeranan. Engke didarengkeun dicemooh Kangjeng Nabi lah Muhammad ngomongan teh kos kitu teh jauh ti kos kitu malulu ditaringgalkeun. Masya Allah. Ayo baris pangangon ieu ngongon onta ngongon embe ngongon sapi karumpul pangangon dihandapkeun tangkal korma Kangjeng Nabi datang kadinya nyaritakeun soal ketauhidan kapangeranan ditaringgalkeun. Ya Allah ya Rabbi. Coba gitu. Satu ketika orang-orang Mekah kafir Mekah keur ngarumpul Kangjeng Nabi datang kadinya sesuai jeung instruksi Gusti Allah. Sakumaha diinstruksikeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah kunaon tuh nyana nyaci maki Al-Qur'an ngahina ka Al-Qur'an ngajoek-joek Al-Qur'an tah Kangjeng Nabi diinstruksikeun ku Gusti Allah wa idza ra'aital ladzina Muhammad di mana anjeun ka jelema-jelema ka kaum anjeun anu ngahina ngaistihza ngolok-ngolok ngelecehkeun pi ayatina ka ayat kaulayana Al-Qur'anul Karim ulah cicing di dinya anjeun Muhammad fa'rid anhum geus tinggalkeun ya instruksi pertama ya ka Kangjeng Nabi arid anhum tinggalkeun Muhammad geus antepkeun datang ka ira hatta yakhudu fi haditsin ghairi sehingga nyana ngomongkeun dina omongan lain nyaci maki Al-Qur'an sok datang ka eureun nyana nyaci maki maneh datang deui ka dinya. Urang ge sarua ye kuari penerus teh ye ketika urang hat ngilu ngobrol kadinya kemudian nyana nyaci maki Al-Qur'anul Karim ulah haju diteruskeun heulanan indit urang fa'rid anhum sok indit ke urang datang deui kadinya ngobrol deui ke nyana nyaci maki deui Al-Qur'an indit deui urang hiji wa imma yunsiyannaka syaiton lamun bae mohokeun ka anjeun setan sehingga anjeun terus bae anjeun teh dipohokeun ku setan sehingga anjeun terus padahal nyana nyaci maki Al-Qur'an tapi anjeun terus bae tayyib fala taq'ud ba'da dzikra ulah haju terus bae lamun geus inget ulah cicing bae kaluar salila poho masalah sebab keur poho mah guer mukallaf lamun maneh geus inget indit tidinya fala taq'ud ba'da dzikra ulah cicing didinya ma'al qaumi zalimin babarengan jeung kaum nu zalim. Apakah memang Kangjeng Nabi ieu kitu kagoda ku setan sehingga aya kapohoan teu aya kok atuh bisa kos kieu ieu mah jang terus keterusanana salian Kangjeng Nabi. Urang kuari lantaran Kangjeng Nabi mamasum wali mahfuz nu lain nabi nu lain wali kagoda bae ku setan ketika urang endi diuk didinya babarengan eta teh akan digoda ku setan ngaranna nah ketika urang inget tinggalkeun
urang kuari dibongbroy ku hiji partai kita ngahayu-hayu eta teh keur poho hilap ngaranna teh. Hilap teh ngaranna teh eta. Lain ngajakan ka Sapinah, lain ngajakan ka takrib, lain ngajakan ka Fathul Muin, lain ngajakan ka Allah, hendahan ngajakan ka nu korupsi, pan salah balilahan eta kiai teh. Tapi kan keur poho hilap, mungkin dorongan pamajikanana cokot bae kalah lumayan 10 juta ge 10 kan Bun? 10 ta 20 kara. Nah eta mimiti 10 ka 2 10 atuh geus loba teuing nya mah meureun. Yang nu sejen-sejen lah cokot bae lumayan sakiana teh keur poho kan ngaranna. Ta engke di mana inget fala taqud ma'al qaumi zalimin. Tinggalkeun geus. Duh kamari mah hilap. Engke mah mun aya deui mah tundeg deui bae. Eta bloon teh mogos gitu. Nah keur hilap mah hilap bae sasaha ge sebab lain nabi, sebab lain wali. Lah kiai ge dikiaikeun ku jelema doang, buacak Allah mah lain, pasti kana hilapna. Teu meunang leuleuh duit hejo sakumaha laleur hejo. Can kuat urang nahan eta. Padahal mah dahar mah geus teu kurang, tapi kan hawa nafsu poho urang. Nah, lain dakwah endahan ka bawa ka ditu. Ketika urang inget fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil ulah terus bae. Ulah terus bae wayahna tarik diri ku ari mah. Nah ieu keur carita dakwah urang keur babarengan poho kadinya endahan terlena urang ka ditu. Tarik diri ketika urang inget nu mantak loba kiai nu kamari adur-aduran, abrut-abrutan. Barang geus ku ari ngahenen we di imah. Aing 5 tahun aing jadi mui. Horenganan teu beres eta horeng jadi mui teh. Sebab teu nyaho aturan. Ai kuduna mah pan jadi mui teh nyaho kaaturan. Negara urang teh negara demokrasi, berarti huluna Amerika disetujui baheula ku para leluhur urang, ku para inohong urang. Nyana teh kiai nu dilaluhur teh ngaheueukeun siap demokrasi demi kemajuan bangsa jeung negara. Tetapi kapan cak nyana teh kajeun negara mah bentuk demokrasi gen nu penting aya organisasi-organisasi Islam jeung di negara dibentuk MUI. Jang naon eta jang filter. Atas nama masyarakat salurkeunlah melalui MUI. Ketika pemerintah abrut-abrutan MUI lah nu bertindak. Ketika dak di negara ayalah sebuah bangunan gereja, pemerintah mah teu daya teu upaya sebab melaksanakan sebagai eksekutif, sodoran ti legislatif. Silakan baik cak pemerintah, masyarakat datanglah ka MUI, MUI lah nu kudu bertanggung jawab. Pada negara urang mah negara demokrasi, ngan mayoritas Islam atas usulan masyarakat diwadahan ku MUI, tanggung jawab MUI. Datanglah ke pemerintah MUI teh. Atas nama masyarakat kami diutus lantaran negara teh pan ieu teh negara demokrasi. Muhun ai kitu nama ngan mayoritas geus daratang ka kami anti kana gereja daripada huru-hara. Silakan batalkan pemerintah. Nu kudu ngomong ke pemerintah membatalkan eta adalah MUI. Pan teu nyarahoun kos kitu. MUI tinggal MUI. Mata kudunya hoge, masya Allah. Kayalah aliran sesat, pan di negara demokrasi. Silakan baik. Nu penting bertuhan. Selama bertuhan, berarti nyana boga aturan tersendiri di negara demokrasi silakan. Tapi ingat di Indonesia hanya 6 agama. Di luar nu genep tidak boleh. Ketika aya jelema nu ngaku-ngaku Imam Mahdi, ketika aya jelema ngaku-ngaku wali, ketika aya jelema ngajarkeun zikir tapi tersesat, kok zikir teh ngaulahkeun salat, kok zikir sih ngaulahkeun haji, berarti tersesat ye ajaran teh. Laporlah ulang ka MUI. Setelah lapor tampunglah aspirasi di MUI. MUI lah nu datang ke pemerintah, wahai bupati, masyarakat geus datang ka kami lantaran di satu kampung aya tah aliran sesat, mohon ditindaklanjuti, hapus. Kami yang berhadapan dengan masyarakat, tugas MUI kulak kulai deuk nanya kitu tah henteu pasti ditangkap sia eta. Nah ieu ku ari kiai teh teu nyaho, kiai teh teu nyaho jalurna cicing di MUI ngan seukur dibere 10 juta doang. 10 juta dicokotan, ai tugasnya teh nyaho.
eta bae cenah cukup asal aya sasa dijamin halal di dinya aya MUI salah eta kos kitu aya sabaraha eta teh nu bertanggung jawab MUI di negara demokrasi jang naon aya MUI atuh namun geus teu berfungsi mah MUI atuh geus bae ulah aya MUI demokrasi bablas bae geus urang atuh ka ditu nu mantak dibentuk organisasi aya Muhammadiyah aya NU dan aya organisasi-organisasi Islam lain naon eta jang menampung aspirasi masyarakat ketika aya sesuatu laporlah ka MUI MUI henteu bertindak kami geus boga wadah siap make golok jang naon kiai mencet ke bawah jadi urang teh ngeunaheun lamun nyaho aturan negara mah oh jadi atuh aya kitu mah negara demokrasi ge no problem eueuh masalah sebab naon aya jang ngumaha urang ka MUI jadi selalu seimbang tah nu mantap teu kudu sakola ngaji sia di dieu bakal nyaho aing ke bakal jadi presiden koang-koang ijazah teu boga naon teu boga jadi presiden ya mah keur carita masalah mantap Gus Dur ngomong tidak masalah negara mah nggak usah negara Islam kok begitu tanyana gue lagi yang menang ilmu teh dinyana di almarhum oh jahe kaharti itu atau mau jadi negara Islam silakan saja kalau kuat cuman itu kita harus revolusi sudah nggak usah pakai negara Islam cek Gus Dur udah aja negara demokrasi untuk melanjutkan hukum kan ada MUI silakan tampung di MUI kok MUI-nya nggak jalan gantung cek Gus Dur gue lebih meneruskan omongan Gus Dur gantung MUI-nya ganti ceknya nah mata dek dirapian ku Gus Dur ieu pecat ieu MUI ge dek dipecat jang nampung aspirasi ngan kaburu kapecat ti heula berarti Allah can ngizinan ieu mah sakadar kunyanyaho bae oh kitu horeng di negara teh paingan aya kiai nu ngahayukeun demokrasi eueuh masalah lantaran orang boga jang menampung aspirasi tah aya aliran sesat ka MUI ayo MUI nah di urang teu paham organisasi atuh ngan seukur duit dipanggil teu bisa ngebereskeun urusan tah bobolokot jaraku dosa aing 5 atau 10 tahun hidup di MUI horeng bobolokot ku dosa gas aing dek dibuka atribut MUI dek dibuka atribut partai aing dek menghadap ka Gusti Allah sebab aing geus dibere ilmu ku Gusti Allah gas moal aya nu dihareupan ku aing mah jelema segala macam ge Allah bae moal kebal tak kiai kos kitu bakal hebat deui bakal ngan eta kitu teh pan kudu aya nu nungtun saha nu nungtunna lamun aya nu nungtun mah biasana kieu torikoh nu nungtun teh nu nyaho ka jalan Allah lepas ngeunaheun tapi lamun nu nungtun mah pamajikan ngomong ka kamari mah urang ngeunaheun lumayan ku hararese jadi MUI bebet tuh ka hararese biasa aing jadi MUI mobil teu boga motor teu boga jak kieu keneh lain kitu lumayan bae dapur ngebul henteu lah mah kakak mah dek ngariung bae mending kaondang mantan MUI mah teu kaondang jadi kumaha tuh ngawarung bae tuh ngawarung dan naon tuh ngawarung lah pamajikan ngawarung modalna anting tah jual jadi kuari mantan MUI ngawarung atuh masalah halalan eta jadi urang mun carita encan nanaonna encan fungsi organisasi encan fungsi MUI nu asli Masya Allah nikmat jasa lamun urang ngalaksanakeun negara makeun bae negara demokrasi ya tiba heula ge nu negara Islam ge teu beres ieu mah keur carita nu leuwih afdol mah atuh negara Islam ngan urang endek hayang jadi boga negara Islam di Indonesia boh urang teh kok beuh teh geus hese ngomong maksudna beuh naon atuh nu jadi bupatihna saha nu jadi gubernurna puguh di Banten mah boro-boro nek nangtung ke negara Islam atuh konde dipilih pan eta teh hasil kiai na ge aya ku ari dieu mal disebutkeun nu milihnya anak emang kumaha gitu satu sisi urang hayang beres ieu Al-Qur'an urang terapkeun satu sisi kiaina lain kadinya apan kudu babarengan di satu sisi kiai teh atuh ayeuna mah hayu bae demokrasi tapi di sisi lain MUI teh jalan ngan samuui-muina bae sakituna aji heula fungsi MUI teh mana berangkat urang babarengan ya Allah ya Rabbi
encan deui miras, encan deui prostitusi, encan deui pemalingan di masyarakat resah. Kamu tak kadinya nu patali jeung agama aya gereja cok kamu pan mui nage tu kudu nama ngahayukeun ka masyarakat dulur ieu aya wadah mui urang gunakeun yuk pake ngabeberes masyarakat lain kudu masyarakat datang ka mui nyana kudu mereh ka masyarakat ja masyarakat mah bodoh. Tapi kan masyarakat ditulupan ya banget na ieu tah set dadikeun matana supaya ulah nyaho malah mah kantorna ge mui teu beres tuh kunaon eta supaya asal aya bae kudu nama mui teh ngabeberes tah pamarentah kuari mui jadi buntut pamarentah. Masya Allah iya lamun urang nyaritakeun aslina terbentuk negara Indonesia Ibu Pertiwi. Masya Allah numentak dibentuklah ayat segala Siliwangi. Siliwangi tete siloka. Siliwangi mah moal paeh-paeh. Siliwangi mah moal paeh-paeh. Sepanjang dunia aya Siliwangi aya bae. Siloka tama bahasa Siliwangi teh siloka eta numantak disebut lagi angkatan Siliwangi. Siliwangi teh hartina meleber seungit. Anu meleber seungit eta adalah ahli Allah. Waliullah jadi Siliwangi lambang wali Allah. Kok dibuat seperti angkatan? Emang didinya ayana waliullah janggerak untuk sebuah negara mah moal bisa di pondok pesantren kudu asup ke aturan Siliwangi. Wah panjang teh ngai ngomong moal sia. Ke deui lah pokona mah heulana ieu. Wah pah rame meh nyaritakeun Siliwangi ke pokona mah aya banderana engke ka dituna, kemudian aya iteukna, kemudian aya awina, engke dibarare hiji-hiji ku aing sia lah pokona mah. Tuh jadi caritana silo kata mana fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi kumaha tuh ya wa imma yunsianaka Kangjeng Nabi apa bisa diomeh ku setan henteu. Kok bisa terjadi lamun mohokeun ka anjeun setan berarti setan bisa mohokeun ka Kangjeng Nabi. Ngaji heula. Kan kita ngaji heula bahasana in. Ari dina ilmu bilagah mah aya kulama, aya iza, aya in, eta teh ngaranna huruf syarat. Aya huruf syarat teh ngabogaan fungsi tersendiri. Lamun iza urusanana wake, lamun in urusanana goer wake. Geus kurang diaji johar maknunna di mana-mana mah ke bahasa in berarti ieu teh sing hade kadituna teu terjadi in koma zaidun koma amrun lamun nangtung ki Zaid pasti nangtung ki Umar ngan hanjakal ki Zaid nah henteu nangtung atuh ki Umar lagi henteu je atuh kudu ngaji beda jeung iza tah urang balikan deui ka ngaji jurumiyah ngan dilangsungkeun kana johar maknun bahasa hiji-hijina teh sing hade masyaallah. Lamun sia datang aing deuk ngudag-ngudag kotok. Deuk dinaonkeun? Deuk ditah kabur. Eta lamun in. Lamun sia datang ku aing kotok deuk diudag. Pi deuk di sieun-sieunkeun. Sebab sia ge moal datang, tapi lamun iza ngan bahasa Sunda mah lamun-lamun bae. Lamun sia datang ku aing kotok deuk diudag, deuk dipencit. Maka iza berarti. Nah, iyalah. Urang kudu ngaji johar maknun heula ieu mah ya. Nah, jangan jelaskan sebab engke diteliti ku mahasiswa mah. Aya bae nu nanya, Kiai, itu kan bahasanya wa imma yunsiyannaka syaitanu. Kalau saja setan melupakan kepada Kangjeng Nabi. Kalau gitu Kangjeng Nabi bisa diulin-ulinkeun ku setan. Basa mah ulin-ulin atuh. Dimain-mainin sampai setan. Berarti atuh kena juga ya Nabi juga. Oh, ditakol sia ku aing. Bahasana inta wa imma jabain jaba ayam ma zaidah berarti ieu teh ditaukidan karena tidak akan terjadi ngan sakadar andai toh ngan kula sabab panjang baka bahasana ieu mah ieu ke pembahasanana dina indoang ge wa imma yunsiannaka syaiton ieu teh jang naon atuh jang umatna ai Kangjeng Nabi nama moal digoda ku setan ngan ieu Kiai Golkarna nu pasti digoda ku setan kiai-kiai nu di akhir zaman nu pasti digoda ku setan teu meunang magi kalazatan dunia digoda ku setan rerejeungan jeung ahli partai rerejeungan jeung ahli organisasi nu teu beres rerejeungan jeung jawara-jawara nu bakal
ngancrubkeun kana teu beres ka kiai rerejengan jeung eta ieu ulama penerusna nu bakal acak-acakan Kangjeng Nabi na mah teu nu mantak make bahasana in ai Kangjeng Nabi atuh henteu wa imma yunsiyannaka syaitan wallahu a'lam